tepang deui di ieu kanal. Dina dangat ieu urang baris medar perkawis pupujian. Urang sering ngupingkeun pupujian di masjid atawa di madrasah. Pupujian biasana dihaleuangkeun sateu acan salat atanapi sateu acan ngaos. Supados langkung jelas, ieu urang kupingkeun contoh pupujian ieu. Eling-eling umat muslimin muslimat, ayo urang berjamaah salat maghrib. Pupujian teh nyaeta puisi buhun nu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Di sababaraha daerah, pupujian disebut oge nadom. Ari kagiatan ngahaleuangkeun pupujian disebatna nadoman. Pupujian asalna tina kecap syair atawa syiir, nyaeta puisi nu asalna tina sastra Arab. Aya dua fungsi utama tina pupujian. Nu kahiji fungsi ekspresi. Maksudna nyaeta fungsi pikeun ngebrehkeun eusiha teh nu ngarangna. Kadua, fungsi sosial. Maksudna mere pangajaran atawa mepelingan ka balarea. Dina pupujian aya istilah pada jeung padalisan. Nu disebut pada nyaeta gundukan padalisan sapertos nu dituduhkeun ku tanda panah. Dina basa Indonesia, pada teh disebutna bait. Ari padalisan mah nyaeta baris dina unggal pada. Salajengna rupa-rupa pupujian. Dumasar kana eusina aya 5 rupa pupujian. Kahiji, pupujian nu eusina muji ka Gusti Allah. Nu kadua, aya pupujian nu eusina sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu, aya pupujian nu eusina doa jeung tobat ka Pangeran. Nu kaopat, aya pupujian nu eusina pepeling. Maksudna pikeun mepelingan atawa ngingetan ka balarea pikeun ngalakukeun kahadean. Pamungkas aya pupujian nu eusina ajaran agama. Ajaran agamana rupa-rupa tiasa ngeunaan cara ibadah, muamalah jeung sanes kantena. Dina pupujian aya sababaraha kecap serepan tina basa Arab, di antarana kecap ibadah, salat, ilmu, barokah, jeung sakarat. Naha aya basa Arab dina basa Sunda, lebetna basa Arab kana basa Sunda, marang jeung lebetna agama Islam ka Tatar Sunda kira-kira abad ka-15 Masehi. Kanggo pedaran dinten ieu urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Mugia mangpaat, hatur nuhun.